mulai ditafakuran kuariatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelan jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh damelan Allah makhluk kok geus atuh dibalik ieu gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah? Mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum mana bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopat wala khamsatin illa huwa sadisuhum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopat duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeun nyahoeunana terus kana zahiran wa batinan sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana afal-afal ieu langit tajalli Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah Allah di mana urang sorangan nu kaduana langit kajahoan ku Allah bumi kajahoan ku Allah termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita anjeun ngabalang lain anjeun walakinallahu harama Allah ngabal melalui anjeun lah ditajalikeun geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad eueuh nu nang urangan ngan kuariman nu nang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus peureum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun keretekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kana di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali lamun eta urang neuleuh aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah Masya Allah
ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh nanaonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tata dina langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna ku ari urang kabombroy kuno aya kabita kuno aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae teureun-eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cenah ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu hantak ewa kumaha kitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae illallah illallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah haju nya teh diberkatan teh ngomong barang boleh ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid pugu amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimasuk ajur tah mah kos kitu walingi tah mah wa barobaita yudrobaita walakin Allah mulai kuari dibere ku Gusti Allah teresep babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere teresep kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah matur teu meunang noel-noel acan urang paeh ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil paeh ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho suk ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe komo ai wali manggeus ngalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita teu ngalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa ngalungkeun walakin Allah harama tetapi ini Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim cungan melalui perasaan batin tah ieu hesena di dieu mindahkeun perasaan ku ari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas ku ari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan kuari orang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tama kakaraket tina panas kana tiis mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ai di urang panas pindah perasaan kakarak jasad kuari ai ieu mobil sah ieu mobil kula geus meunang saminggu dijual kapangi deui mang itu bisa lain nukula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang ku ari geus dijual teh di aku ieu tanah nu saha nukula meunang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui meunang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pambloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku kene dijual deui pamustungan tah majalah kos itu mah
ngaku nu batur di aku nu sorangan tah kuari mah urang teh boga guru suluk ngaranna hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae kurang gitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui toriko iyalah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan lohirna mah kanjeun berat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah di aku ku maneh ai kanjeun mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaiz da sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganananya hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat taju gadahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres komo jeung proposal emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur eusina tafakur sesuai jeung anjuran guru ulah yang dibere ulah ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup kamanehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu aya duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun teh jadi moal beres moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat ngeluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah non beat ngaranna kade
dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat wahdaniyat sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat nangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatan lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula ku ari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna dedengian urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna lempang lain salempang-lempangna cekel lain sacekel-cekelna musyahadah ngaranna dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi diberangkatkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ti masjidil aqsa ka sidratil muntaha lain make nu ieu namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga bisa ditempokeun ka neraka jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi anu keur ngaguntingan letahna anu buukna digantung anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umatna ge atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan mulai ditafakuran kuariatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah teh anu ngadamelaran jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh dadamelan Allah makhluk kok geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum maneh bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisuhum limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiron wa batinan sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun la ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna anu ngabarengan kana asma-asmana nandakeun kana af'al-af'al ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah
urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah di mana urang sorangan nu kaduana. Langit kajauhan ku Allah, bumi kajauhan ku Allah, termasuk urang Muhammad wa ma romaita id romaita, anjeun ngabalang lain anjeun walakinnallahu harama, Allah ngabang melalui anjeun lah ditajalikeun. Geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum nang aing Muhammad. Eueuh nunang urangan ngan kuariman nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah, tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus peureum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap. Geretekeun di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun keretekeun di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah. Ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kena di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali. Lamun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali manggeus boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah, ketika peureum dipeureumkeun ku Allah, ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah. Lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah. Ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh aweuna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tata dina langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna. Kuari urang kabombroy kuno aya kabita kuno aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae peureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah. Masih kena di aku mah dunia aya lain wali. Ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali. Kebo jadi wali. Cina ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali. Hese nu mata kewa kumaha kitu jadi wali. Ya Allah ya Rabbi. Samaruk asal zikir bae ilallah ha wali. Cirikeun heula lamun balik dah haju nya teh diberkatan teh ngomong barang wale ieu mah pan sorban lah naon lah kiai aya naon sorban tinggal di masjid pugu amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimaksud ajur tah mah kos kitu walingi tah mah wa barobaita yudrobaita walakinnallahu lain anjeun walakinnallaha rahmah. Nemantak ieu kan nyaritakeun hakikat lamun tauhid urang geus luhur geus datang kana tauhid hakikat horenganan pagawean-pagawean urang teh horeng nang Gusti Allah.
urangna didamel ku Gusti Allah beserta pagawean-pagawean anak wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ngadamel karanjeun kabeh jeung pagawean-pagawean anjeun. Urangna didamel ku Gusti Allah, pagawean ge didamel ku Gusti Allah. Hakikatna mah seperti kos kitu. Urang teu ka aya nu ngayakeunana Allah, urang didamel ku Gusti Allah. Sanggeusna aya kuari robah urang pagawean ngaranna robah kiceup, pereup, robah denge, ngadenge jeung henteu. Robah diri urang, robah jeung cicingna nangtung diuk jeung cicingna. Diuk jeung ngedengna kabeh lainna urang. Nang Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nunyin urang jeung pagaweana. Ketika diaku hijab, ialah didukung ku ayat ieu. Muhammad wa ma ramaita iz ramaita, anjeun teu bisa ngabalangkeun ketika anjeun ngabalangkeun. Horenganan lu ngabalangkeun mah lain anjeun, walakin Allah rama, Allah nu ngabalangkeun mah. Urang teu daya teu upaya mantap Kangjeng Nabi mereka orang la haula wala quwata illa billahil aliyil. La haula teu boga daya, wala quwata teu boga kakuatan, daya jeung kekuatan nu Allah. Ketika ku urang diaku ialah hijab antara urang jeung Allah. Makin diakuna loba ku urang makin jauh urang jeung Gusti Allah. Nemantak ilmu tauhid mun masih keneh kakarak datang ka wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits qiyamuh bi nafsi wa daniyat qudrat irat ilmu ayat samar eta mah ngaranna tauhid TK. TK teh mah geus kitu. Makan di hadapan TK faud. Tauhid paud. Kobola mun haji urang magahan tauhid tapi horenganan urang hayang sugih ku sebab magahan tauhid. Aya kiai tatadina susah keur masantrenna barang jadi kiai ge susah. Ngajina mah tauhid, kuari magahan tauhid kaunggar lembur. Anu dibacakeun mah wujud hartina aya mustahil eueuh. Allah teh kidam hartina teh mustahil hudus dibacakeun kunyana kitu. Alhamdulillah hasil magahan tauhid teh kabeli mobil eta mah ngaranna nyegik mukos kitu. Pasugihan naon bedana teh mah jeung ngababi. Lain bedana. Ai itu mah ngababi nyegik ngaranna ngabeduo. Sugih we ari ieu mah make ilmu tauhid jadi sugih. Lamun diniatan pasugihan kumaha cenah kiai henteu niat mah sugih tuh salah lamun nyahoan ngan sia jeung Allah sia bener henteu niat pasugihanan. Alhamdulillah caki fadali keur memeh ceramah mah teu boga mobil barang geus ceramah mah beuh mobil salin ganti eta ngaranna ceramah pasugihan. Teu beda jeung ngamonyet teh sebenarnya. Lamun niatna pasugihan kumaha cenah lamun teu tapi sugih atuh sabodohnya anak urusannya anak tah mah ayalah setik niat setik mah. Lu bantak dina ilmu tasawuf maya kiai ya hiji kiai tatadina teh sugih keur masantren aju jadi kiaina sugih ngajina ge nya nama geus sugih. Gus magahan torekat biasa tasawuf sugih. Aya deui kiai susah keur masantren aju jadi kiai susah kuari lantaran kapake ku masyarakat dari sugih. Sarua kuari sugih gadi mah sugih asli nu ieu mah sugihna sugih kuari-kuari. Urang mudah ngasupkeun anak ngasupkeun ilmu tasawuf maning kanu sugih teu heula tatadina atawa maning kanu sugih anyar-anyar. Ayo sia. Cek Kiai Hasan Basri maning kanu sugih teu heula sebabnya nama sugih da teu heula geus teu maksudeun kana sugih bahkan kasugihanna pake syiar agama Islam. Ai anu anyar sugih mah ieu teh ya pugu elmuna ge pake kasugihan
tah bedana sakitu tah nu matak teger jelema lamun kumpul nya ilmu nya tauhid nya sugi di dirina sebab geus teu hayangeun ilmu teh geus teu pake pasugihan teu hayang aya anu susah mah biasana kos kitu asal diondang teh diberkatan ngomongkeun sial jaga nya hujan nya tunduh berkat da cau emas kahayang aing mah bolu-bolu atuh cau Ambon hese kita ulah ngomong kitu kitu deui engke mah aing dek nangan marti lah ngomong kitu bae aing takol huluna teu daekeun lempeng Masya Allah tah hijab geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah aya kaum Jabariyah aya kaum Asy'ariyah aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah luar tam ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere kakawasan geus lepas ti aturan Gusti Allah atuh kekuatan urang migare uang sagala genang urang etalah ahli filsafat Mu'tazilah jigna geus sakabehna nang urang Allah mah nyieun urang kabeh nang urang ieu imana nyieun sa nang nyieun aing nu aing ieu kursi nu sa nu aing nang nyieun aing itu bisa nu aing nang nyieun aing sebab Allah bere kakawasan ka aing Mu'tazilah sasar nang Allah. Nomor kedua kaum Jabariyah kabeh ge nang Allah urang teh kapan diayakeun ku Allah di berena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge nang Allah kabeh kicep urang mah nu urangan kabeh nu Allah kumaha Allah bae nang Allah bae geus kabelah dituna bakal jadi hakekok nah geus sang Allah kumaha Allah bae sia geus salat atuh kumaha Allah bae sih ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab henteu puasa atuh kumaha Allah bae sih ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus geus kabeh ge kumaha Allah bae nya nama ya atuh geus gerak Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah eueuh syariat kana mah geus ma Allah bae kajian hukum ge sagala rupa kumaha Allah bae hakekok sama kos kitu mah Jabariyah sasar duana ge neraka entak lamun teu ngaji tauhid cilaka nah kaum Asy'ariyah ye ku ari urang sagala rupana nang Allah tapi Kangjeng Nabi diutus titah ngembangkeun syariat ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai hak kabeh nang Allah mah ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang bae di mana nu mantak Kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang ieu mobil nuza ai mobil nama asli hakikat nang Allah ngan nang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah lempeng tah ngomong tah lempeng tah ngeunaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar bae ti majelis poho deui tah kadangina kan geunah da kitu aya tah iman usa ieu sebenarnya aya aslina manu Allah hakikat mah urang mah sanu boga atuh je urang ge nu Allah ngan syariatna nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah
etalah kapelitan kula. Jadi kan imah daya aya hakikat datun Allah ngan syariat nama nang kula. Kan ngeunah hendak urang kos kitu mata etalah ngaranna Asy'ariyah. Mu'tazilah neraka, Jabariyah neraka, Asy'ariyah antara neraka jeung surga. Lamun lempeng bener jadi salamat, lamun teu lempeng ngagejelig geus ka ditu. Sebab naon masih aya aku-akuan keneh. Nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah, kajen kumaha ge wali Allah mah lain eta, lan mantap kesana jadi wali. Esada jadi wali. Jadi wali mah geus kalengitkeun nu eta tapi lain Mu'tazilah, ngalengitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah. Kok bisa kos gitu pan tadi lamun kumaha Allah mah Jabariyah. Eta mah rasana teu aya ngandalkeun teu ngandalkeun akal. Ari ieu mah waliun min auliyaillah mukasyafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah. Beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis. Jabariyah sarua hanya ngandalkeun nas-nas. Setelah nas dibongkar ternyata disimpulkeun lu Allah kabeh eueuh syariat. Ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman nu Allah syariat nama tun urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua. Emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang. Jang nu awam seperti itu salamet. Tapi moal jadi wali lain nikahkeun mah. Kecuali ngana nikahkeun wali mujbir tah mah. Ai wali kumaha? Ai wali manggeus kalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu. Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita teu ngalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun. Walakin Allah rama tetapi ini Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim cungan melalui perasaan batin. Tah ieu eseda di dieu mindahkeun perasaan ku ari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas ku ari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan. Kuari orang ka Uzbekistan tiris anu luar biasa ka Turki pindah perasaan awak tama kakaraket tina panas kana tiis. Mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ai di urang panas pindah perasaan kakarak jasad. Kuari ai ieu mobil sah ieu mobil kula geus meunang saminggu dijual. Kapangi deui mang itu bisa lain nu kula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang ku ari geus dijual teh di aku ieu tanah nu saha nu kula meunang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui meunang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pangbloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh tanah geus diwakafkeun di aku keneh dijual deui pamustungan tah jelema kos itu mah ngaku nu batur di aku nu sorangan tah ku ari mah urang teh boga guru suluk ngaranna hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah denge boga perasaan didengekeun ku Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae ku urang kitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui thariqah iyalah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan lohirna mah kanjeun brat horeng hakikat nama Allah ulah di aku maneh sarua jeung kitu
Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai ulah diaku ku maneh ai Kangjeng mah geus langsung surti mohon Gusti sebab geus aya di hakikat urang kuari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka Kangjeng sabaraha nu mustahil ka Kangjeng sabaraha nu jaiz di Kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsi aya sifat salabiyah aya sifat mani aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganana hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat taju gadahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres moal komo jeung proposal emang haram ulah caritakeun haram norekat ya ieu keur carita norekat deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli guys masih kene loba sejen lantaran ieu penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur eusina tafakur sesuai jeung anjuran guru ulah yang dibere ulah ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asut kemanehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun teu jadi moal beres moal aya sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat neuluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah naon beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat wahdaniyat fi sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat nangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatan lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula kuari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta
Dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna. Dedengean urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna. Lempang lain salempang-lempangna, cekel lain sacekel-cekelna, musyahadah ngaranna. Dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi diberangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu. Alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan tapi digejlukeun ka alam nu itu teu katalian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha lain make nu ieu. Namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga, bisa ditempokeun ka neraka, jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi, anu keur ngaguntingan letahna, anu buukna digantung, anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud, anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umat nage atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan. Mulai ditafakuran ku ayatun tafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah teh anu ngadamelan jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana orang teh damelan Allah makhluk kok. Geus atuh dibalik ieu gerak urang orang aya nu ngagerakeun, dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun, dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun, dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun. Jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah? Mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maneh bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisum. Limaan Allah nu kagenepna wala anna min zalika tiluan Allah kaopatna duaan Allah katiluna sorangan Allah kaduana. 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiron wa batinan. Sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha. Mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru. Cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun. La ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna, anu ngabarengan kana asma-asmana, nandakeun kana af'al-af'al. Ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah. Aya nu ngendalikeun tah langit cicing teh orang dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah. Bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah. Urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah. Allah di mana urang sorangan nu kaduana. Langit kajahoan ku Allah, bumi kajahoan ku Allah termasuk urang. Muhammad wa ma ramaita id ramaita, anjeun ngabalang lain anjeun walakinnallahu arama. Allah ngabal melalui anjeun lah ditajalikeun. Geus kos kitulah sunnatullah dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh ka peungpeureum nang aing Muhammad.
nunang urangan ngan kuariman nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan perem urang teh sanggeus saperem kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap gereteken di jero hate tekadkeun di jero hate mun mata benta deuleu ku mata satungtung deuleu anjeun kerteken di jero hate horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kena di aku nu urang can dari wali ai maneh eta ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali lamun eta urang neuleu aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali mangis boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeuremkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh aweuna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tadi da langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna ku ari urang kabombroy kuno aya kabita kuno aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cina ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu mata kewa kumaha kitu jadi wali ya Allah ya Rabbi samaruk asal zikir bae illallah ha wali cirikeun heula lamun balik dah haju nyata tadi berkatan teh ngomong barang boleh ieu mah pan sorban lah naon lah kiai naon sorban tinggal di masjid pugu amplop can kabikeun hadengan ge ka dieu deui kiai ieu panitia pohon emang eta nu dimaksud ajur tah mah kitu walingi tah mah wa barobaita yudrobaita walakin Allah mulai kuari dibere ku Gusti Allah teresep babarengan jeung makhluk sebab makhluk mangan ngariweukeun doang mulai dibere teresep kana dunia sebab dunia mah pana jeung hina manya urang atuh dibere resep kanu hina kanu pana rugi amat sedangkan ku urang lamun digugulung nu kuari mobil diusapan diusapan dimumule terus bae dikumbah matur teu meunang noel-noel acan urang paeh ditinggalkeun urang kaganggu sabaraha poe sabaraha bulan ku mobil datang ka teu kaburu maca Quran maca sholawat horenganan mobil teh mobil paeh ditinggalkeun rugi kabina-bina kaganggu ku mobil sabaraha tahun urang kaganggu ku motor sabaraha tahun urang umur jatah urang teu nyaho sup ka jero kuburan urang pernah terganggu ku motor terganggu ku mobil terganggu ku awewe komo
Urang boga pemajikan tadi mulai bae kurang diusapan sakabal urang dipake ka bendu ka jenting salage ku pemajikan kurang paeh pemajikan urang ditinggalkeun ku urang kawin deui jeung batur ditupakan ku batur boloon urang boloon urang salila hirup urang kaganggu ku pemajikan laju urang paeh pemajikan urang dibelikan mobil-mobil dipake jeung nu ngora jeung batur boga salaki anyar be urang nangadeng desek beli mobil kijang datang ka teh salat nipu wari asup urang ka kuburan ditumpakan ku salaki nu anyar goblok urang goblok tolol urang keur disiksa pemajikan urang keur huhahehe seping bread leung beli urang kuari pake jot-jotan ku salaki nu anyar mobil nu anyar pake jot-jotan jeung salaki nu anyar urangna keur disiksa di jero kubur akibat urang hayang boga mobil di akhirat pamajikan urang neangan urang minta pertanggungjawaban goblok lain nyapaatan ka urang nyiksa pikir kotak sia sing hades ya boga pemajikan daripada sia ganggu ku pemajikan mending neangan deui kana raka geus lah ulah sok nekat kitu belon tah sok geura silulup saeutik silulup ieu torekat ngaranna jijaheunya pikir ku otak urang teu eureun-eureun ngurusan nu kos karari tu bae poho ka tahajud poho ka maca Quran poho ka maca sholawat kaganggu ku mobil ku motor ku pemajikan embung dipake ka bendu ku pemajikan mending mun di akhirat nyapaatan horeng nyiksa ka urang mending kuari ku urang disiksa Deres saya boga pemajikan ngadukung ka urang maka kula mandek ngahidmat bae ka kakak ya kakak mah tuh pan ngaji bae kadanan kula mah tuh nuturtan kakak mah ka hakamat zikir tahajud jeung sakula malah dek ngaladenan kakak bae sugan we di akhirat kula kabawa deres sama nu kitu mah deres sama kan tiis sama kan hate tiis ieu mah lain kitu pan urang keur maca Quran ka pegel pangurutankeun bener ge ibadah sarua ibadah lain deui geus hukum geus ieu puyeng ka ieu pencetan aju ngobrol bari pencetan teh tadi mah aya bi anu kongkorongna anyar potonganna anyar deui sakiana meulina di mana cek urang teh meulina di toko anu aya keneh aya ka cakeran teh teu jauh ngobrol ti kongkorong geulang teu kieu ka kula hayang bisa tahajud cara kakak mah kadeulina osok tahajud bae kula bere atuh jampena ka supaya kula tahajud cadu datang ka nu ngomong kos kitu bae ge monyet jang-jangan kajen kula ge otak siap pikir ka dieu kaganggu sabaraha taun sia ku motor ku mobil ku pamajikan paeh tinggalkeun rugi ka bina-bina nu tadina ku urang diusapan dikumbah digosokan poho ka Allah nyata korenganan jadi siksa di akhirat ditapakuran hinana dunia kurang orenganan hina dunia mafana dunia marusak dunia mah sebab tadina ge bakal eueuh deui nu aya mah nu ngadamelna antum mantak naon kurang kuari diresepkeun diri urang kanu ngadamelna dengan cara tertentu aturan-aturan ti guru mulai kuari mah atuh batur ti peuting sare nyana hudang batur ti beurang hudang nyana mah sare batur keur ngaji hudang nyana mah hees wali eta kos kitu besi aya nu geres antepkeun rante aduh sial ge kaget aing kan
aing maksud ngagetkeun sia ulah tenang teuing mulai ngaranna khariqun lil adat warima tuh geus nganggap kana dunia teh hina geus make baju gatu geus embung nu bagus-bagus jahina daripada kaganggu urang ku baju mikiran potongan mikiran nu bagus lain pake zikir jeung tapakur endahan mikiran baju hina baju mah sarapna bae kumaha kitu kene urusan-urusan kendaraan kumaha ayana bae geus teu mikiran bagus jeung gorengna kumaha ayana bae ulah kaganggu meuli urang nu bagus jeung ibadah tapi teu kaganggu masalah tapi ulah dihuyal dihayal nu bahaya ge huyal hayalan aja ngakuna tadi aku ieu mobil dosa Allah beres mana kuncina wallah aing nginjeng malah bebek dah Allah tapi lamun geus aya di makomna mah kan teu kamu kaget tapi lamun can di makomna jadi lelucon beda urang ngobrolkeun politik tapi teu bergerak di politik urang jadi lelucon urang ngomong-ngomong perekonomian segala rupa perdagangan puguh hutang ge sabelit hulu urang dagang teu naon teu jadi lelucon tapi lamun Rijal Bakri mah nu ngomong ekonomi na kan sanajan hutangna triliunan tapi lamun ngomong politik nu ngomong politik nah gitu aing embung ngomongkeun Jokowi maksudna embung habis berpolitik kos nu teu berpolitik pan nya mah kos kitu nah ahli politik ngomongkeun atuh emang dunia anak hanteu jelema ngobrolkeun nahu aju babacana napas nyana nyaritakeun jurumia nyaritakeun alfiyah tapi babacana napas kanteur pas ka budak teh ngomongkeun kapanggih jeung mubtada pasti rofa kapanggih jeung khobar pasti rofa kapanggih jeung maf'ul bi pasti nasab kapanggih jeung tamyiz pasti nasab sebab marfuat jeung mansubat jeung majrurota geus diaji pas praktek baca pas ngomongkeun alfiyah pas ta budak ketika jaritakeun wudu cai-caina ge ya cai teh aya tahirun mutahhirun aya tahir aya cai mustamal aya mutanajis dibacakeun ku nyana tet syarat-syarat jeung rukun-rukunna kemudian cara wudu jeung salatna nyaritakeun ubudiyah nyaritakeun muamalah nyaritakeun munakahat nyaritakeun jinayat pas nyana nyaritakeun fatul muin pas ketika jelema nyaritakeun tasawuf kemudian pas jeung naon nu dicaritakeunana dirina teh ya bener ngepas jeung anu aya dicaritaan kita pas ketika jelema nyaritakeun alfiyah tapi maca kitabna pugu mubtada dinasabkeun pugu ieu teh hobar dijeerkeun goblok teh budak alfiyah maca badeg dom teu karti ieu mah gasi eta ngadoana ge kos kitu pancen ngomong alfiyah malah nu ngadengekeun ngomong jalan patul muin tamat deui segala patuahan oh ngadengen aja surat tufah raudhah jeung riyaboh-riyabohna tapi mai we ai kalakuanna kos kitu kredit dihalalkeun heran aing mah bang dihalalkeun kumaha ngajina sih teu percaya aing mah si eta jago pikir teu percaya sebab naon atuh eta loba nu salah segala PJES teh naon tuh siapa aja nyaho burung aing mancing sia sebenarnya mah tuh ayo sia anu warung di yayasan teh naon ngaranna warung tuh siapa boga meureun koperasi segala naon ayo da eta manya pikir kos kitu kebelah ditu nama kelas-kelas gede jualan saham bursa efek dan lain sebagainya meki teu kaharti bae kan jual saham tepan bisa dijual saham perusahaan anu bukti duit nama teh nyaho jual beli saham lama 1 triliun pi buktiin duit nama wallahu alam tamangan ngomong doang dijual ke orang saham henteu mulai geus urang ngagibeg geus di dieu cerita tentang bursa efek urang keur caritakeun bursa ieu teh jual beli uang kurus
dia bertumpu kepada dolar. Satungtung orang hirup make dolar baik berarti orang ninggalkeun dunia Islam. Dunia Islam mah lain dolar tapi dinar jeung dirham. Lantaran nilainya hiji nilai jual, dua nilai dinar jeung dirhamna. Urang boga duit dikapase ojol-ojolan, kemudian kuari bisa pakai jualan ke urang, bisa dijual duitna dinar jeung dirham. Ai duit biasa jeung moal. Kapan ai duit dengan sakar jadi jasa kadar jadi ojol-ojolan doang. Urang hayang motor teu boga motor, urang boga duit ojol ku urang tah duit ka dieu motor eta teh ngaranna jang ojol eta duit. Kuari duit dijual ku urang tah duit kertas jamal aku. Tapi dinar urang teu boga motor hayang boga motor make dinar jual ojol sama dinar sekian tah motorna eta duitna tah motorna. Urang teh embung boga motor dek dijual bae zat ya duit tak bisa. Negara Islam apa gitu. Bedana negara Islam jeung negara kafir krus uang. Nah, ketika kurang kuari terus duit dinar mah dinar bisa dijual, dirham bisa dijual, tapi duit mah jang ojol doang teu bisa dijual. Duit mah teu bisa dijual kecuali iya mah pindah nilai. Urang boga dolar dijual ka rupiah, urang boga real dijual ka rupiah. Eta mah ngaranna jualan duit nilai maknana lain zatiana. Sia mah begitu ka harti bae. Begitu ka harti ya, ngapang-ngapangan ya, dek jadi wali mah kos kieu ya. Teu harti kan. Tah, kulantaran ieu nilai teh jual kan sakadar nilai jual doang geus teu meunang dua fakta. Ieu motor, ieu duit. Nilaina nilai jual doang tah duitna, ieu motorna terima beli, terima jual beres. Kuari mah ieu duit diteundeun di bank dipake henteu, dijual belikeun teu, diteundeun asal sabulan dicokot taina. Ieu kok duit bisa angaka heran. Setaya. Aslina jual, aslina nilai ojol duit mah. Ditunda tuh bisa anakan, kok ditunda di bank bisa anakan riba ngaran. Lompat ka mana ge riba, deposito riba, ada duit deh orang di bank kok anakan riba sia, sebab ieu mah jang nilai jual goblok sia, tolol sia, bolon sia. Ku teu harti amat sih. Ieu mah jang nilai jual, nilai ojol kok disimpen si hayang untung, dibabuk sia ku aing. Enggak, bartur kieu mah boro-boro dek jadi wali ore kada duit deposito ge beuki aing maksudna ka dinya. Boro-boro si hayang jadi wali saham ge dijual belikeun keneh boro-boro jadi wali sia mah horenganan ka dinya ge can paham moal jadi wali. Moal jadi wali sia kos kitu mah sebab naon loba aturan-aturan syariat anu pasti kada dirumpak. Kudu pinter jadi wali mah. Nah, geus hayang. Teu hayang. Boro-boro duit ti pamarentah ku ari mah nu lain ti pamarentah ge geus teu hayang. Ku ari mah sebab eta mah barang hina. Kitu keneh bangsa perkara-perkara dunia dipake ka hayang. Mulaian ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi bere abdi ulah hayang kana dunia. Paksa kurang ka Gusti Allah, Gusti maha ngahampura, Gusti maha mere. Bere abdi ulah resep abdi kana dunia. Ira Gusti deuk bere ka abdi ulah resep dunia. Kok encan keneh bae sih? Tantangan Gusti Allah. Ieu mah wiridan ya goniu cenah hayang jadi wali ya goniu. Agnini. Isukna aing norekat sebenarnya mah. Babuk habak. Jauh bajin-jin. Haha. Idek jaritakeun wa maromaita izromaita walakin Allah haroma angel keneh. Kakarak endek doa ngaranna tarapan suluk mulai kuari kadek horenganan nu wujud bainal adamain adamun mahdun eueuh hiji. Nomor kedua ulah kaganggu kunu eueuh dibalik nu eueuh horeng aya nu ngendalikeun ka nu eueuh ialah Allah
sok tujukeun hate anjeun ka Allah ketika urang hese bae zikiran jeung tafakuran mulayan gara-gara ulah kabita ulah hayang dibere tawakal tu Allah Allah kena bakal mere setahun 2 tahun 3 tahun nyayan hate urang teh mulai ndek jaritakeun hiji zat hiji asma hiji sifat hiji af'al Allah tapi nu mere lantaran urang keukeuh manjada wajada mulai kuari urang kholwat dengan cara-cara tertentu mohokeun ka awak urang geus teu diaku awak hiji bae nu diurus teh ruhani engke ge Allah mere Imam Ghazali 13 tahun karek dibere Imam Syafi'i 3 ka 4 karek dibere Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun ka 8 bahkan istimewa nama dibere mulai rohna nyai-nyayan bisa neuleuh ka Gusti Allah dimimitian ku neuleuh Baitullah bentak nu kadeuleuh Baitullah insyaallah keur tegah teh hayang neuleuh Baitullah kadeuleuh urang mah hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu embade urang ge bingung aing hayang neuleuh Baitullah nu kadeuleuh susu kayak kiai konsepna kumaha konsepna teh hiji cek Gusti Allah hadis kudsiyana inda zonni abdi bi kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula lamun sangkaan hamba aing deket lamun sangkaan aing jauh lamun nyana nyangka bahwa ieu dunia aya lamun nyangka nyana dunia ieu eueuh kumaha urang nu mantak urang ka Gusti Allah mah diserahkeun ka Gusti ka urang kumaha sangkaan urang wa ana ma'ahu kuring babarengan jeung eta hamba hina zakaroni waktune hamba inget ka kaula jadi tergantung kadeketan urang jeung Allah kumaha sangka urang ka Allah lamun urang boga sangka Allah aya Allah deket Allah bareng jeung urang tapi lain ngomong perasaan lain omong mah bisa bae sumpah sia awas Allah aya sia babarengan sia ayo aku lain usia nu aing eta sumpah pake ngakukeun dunia sia lain ieu mah perasaan engke dibere ku Allah eta mah hanya Allah nu mere ka walina ya Allah ya Rabbi ieu horenganan kaindahan masyaallah indah luar biasa hese nyaritakeunana kaindahanan waliman khafa maqama rabbih jannatan jelema nu sieun ka Allah aya di makomna bakal dibere surga 2 surga anu asli ke di akhirat tu bakal didatangan kunyana nomor kedua surga di dunia kene ilmu ma'rifat leuwih indah tibatan surga anu asli ilmu ma'rifat leuwih indah tibatan surga sebab naon makrifat mah wauh ka Allah surga mah nyaritakeun teh bidadari nyaritakeun teh apel jeruk segala rambutan dangdeur lah cenah di surga teh hayang dangdeur nya sanu nyaho urang rindu engke di surga hayang amat dangdeur aya teh gatet datang lantaran di dunia nabah salah hobi jasa kagegetuk jeung gatet dia sorga lagi aya rindu aya gatet ada aya kayak gatet teh dibawa ku bidadari teu pantes bidadari mau gatet cak bidadari ini makanan siapa makanan Haji Pendi iuyuhan bidadari kayak ngomong iuyuhan udah cak bidadari ya kalau memang seneng gatet aja saya anterin ke neraka ya nailah kercarita kakarak tarap-tarap ya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah arama ndik supaya kaharti emang babari hese supaya ulang aku diri urang ka urang nu di aku nu nyieun urang iyalah dalilna wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah arama engke dibere ku Allah tek perasaan wa Allah dari dunia letih
jeung hina dibere ku Allah mukasyafah hanya orang-orang tertentu. Lamun geus dibere mukasyafah ku Gusti Allah ilmu marifat engke bakal teu kahalarti ku batur. Teu kaharti teh nu eueuh dibatur di nya mah aya. Ayat-ayat anu dibatur eueuh urayana di nya aya. Pikih-pikih nu dibatur eueuh di nya aya sebab dibere marifat makan wauh jeung Allah laduni ilmuna. Satungtung nya hayang we terus we trek sakumaha nang nyomot trek satungtungnya dadaek kos gitulah Allah bere ka hambana waliyubliyal mu'minin jeung Gusti Allah teh horenganan nu mantak ulah di aku Muhammad eta teh horeng gadamelan Gusti Allah tujuan Allah kitu teh liukhirul kafirina dek ngelehkeun para kafirin ulah dideuleu loba tapi dek dielehkeun mah ku Gusti Allah babari dengan bantuan Gusti Allah dalain maneh Muhammad anu boga pagawean teh aing waliyubliyal mu'minina jeung dek ngamenangkeun ka para mukminin dengan cara kemenangan anu gemilang nu bagus. Ya innallaha sayyana Gusti Allah sami'un ma ngarungoli aqwalihim ka ucapan-ucapan para mukminin alimun biawalihim atawa manusia kabeh uninga kana tingkah-tingkahna janyahoeun kerteg atuh Gusti Allah nu mantak sangkaan urang ka Gusti Allah dikajahokeun ku Allah dirinya lah makom urang zon urang ka Gusti Allah datang ka mana Allah nyaweun didinya lah makom urang ilmu ngan sakadar penghias lamun can dibere ilmu marifat kadang ilmu eta jadi takabur jago alat jago pikir jago usul pikir kadang bisa ngagesleun ka neraka ku takaburna ku ilmu can dibere ilmu marifat mah beda tapi lamun geus dibere ilmu marifat lain lamun di kalangan bangun kos bodoh bae mun can ditanya can ngajawab pada hari untuk buka ilmu marifat mah geus nang tangan bae mun cara pencam geus kikieuan caknya mah hebat pukul leuleus aduh kingkong kikieuan bagus ieu mah nya kurupannya Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Kurnia Allah eta kemenangan nu gemilang luar biasa terhadap mukminin dengan bantuan Gusti Allah. Rombongan-rombongan kafirin eleh sehingga diboyong alat perang na manusia-manusia na dijadikan ghanimah harta-harta na dijadikan ghanimah kemenangan anu gemilang kos kitu lazalikum wa anallahu jeung sanyana Gusti Allah memang deuk ngalemahkeun kana rekayasa can lupaya para kafirin gampang bae sanajan kuantitas saeutik deuk dimenangkeun ku Gusti Allah gampang urusanna Allah ja anu ngalempar lain anjeun tapi Allah nu ngamenangkeun lain anjeun tapi Allah sadaya-daya kumaha urusan Allah saeutik jadi loba leutik jadi gede nu lemah jadi kuat urusan Allah ukuran eleh jadi menang urusan Allah nu mantak urang mah sakadar teori-teori doang tapi ketika deuk dibenangkeun ku Allah lain deui mantak kieu ketika orang aduh sana aing moal kuat ye urang ti penting ye ku Allah dikuatkeun kuat awak aing sebenarnya leutik ka teu dahar euy keur ieu mah keur dahar bae teu kuat poe keur dahar bae teu kuat barang teu dahar mah aing kuat nang Allah aing keur ieu mah keur teu dahar bae teu kuat keur dahar bae teu aing teu kuat barang teu dahar pae aing atuh nang Allah sadaya-daya jagakeun ka Gusti Allah ya tastafimu wa